Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul hirup ulah loba teuing emok. Emang kunaon Ki? Kudu loba kadaek hiji kumaha lamun loba kadaek teh nyacagan sampe atuh sebagai lamun dicacagan sok sampe hayu alungkeun ka luhur meureun jadi gatot teh menang nyepan mah bisa jadi kiripik wah bisa jadi bakatu nu ditutuan teh angkena teh ngeunah heuh tah eta teh naon akibat loba kadaek ayeuna nyacagan naon iwung cacagan hayu dibumbuan dilodehkeun iderkeun jadi duit atau ngalaan genjer rabutan beungkeutan 2000-an boga 50 beungkeut dikali 2 geus lumayan geus 100.000 ulah nepikeun ka keur mah bingung ngalulungkut bingung jeung bingung akhirna kumaha datang pihak katilu saha nu nagih hutang datang meureun tambah bingung ningali sumur burung ujung-ujungna asup deui pihak kaopat nyaeta iblis blung we ka sumur akhirna naon riweuh tes cek saha Ki nya heuh pasti riweuh geus ablung ka sumur mah neang damkar jauh palingnya make tambang didudut ku tetangga kulobaan tak ulah sampai nepikeun ka kitu mentak hirup mah kudu ningalina kos hayam hudang subuh geus kokoer sekeur naon ngusahakeun anak-anakna meh daraang heuh tah komo deui urang sebagai jelema kudu leuwih pinter di alabatan hayam bener teu